Sampurasun. Ayeuna orang diajar pengajar hiji dibagi ku eta nyalametkeun makhluk hirup samemeh diajar urang kedah hafal tata cara diajar bahasa Sunda kanggo kelas genep. Ini materi untuk ayeuna tapi urang heula cara diajar bahasa Sunda. Di diajarna nyata aya 2 buku, hiji buku pelajaran, anu kadua kamus bahasa Sunda eta wajib. Nah, maka hiji nyaeta ngaregepkeun. Nah, ngaregepkeunna ieu nyaeta makhluk nu aya di alam dunya teh poh eta manusia sasatoan jeung tutumbuhan sadayana teh pangrupakeun ciptaan Gusti Nu Maha Agung. Saha Gusti Nu Maha Agung teh nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia salah sahiji makhluk nu mibada akal sareng rasa. Kewajiban manusia di alam dunia teh nyaeta mikanyaah ngaraksa tur ngariksa makhluk nu aya di alam dunia atau makhluk nu lain. Ayeuna urang ngabahas masalah heulang Jawa. Naon heulang Jawa teh nyaeta elang Jawa. Nah, eta bisa dibuka di LKS dina halaman 3 sareng 4. Nah, terus siapkeun kamus. Komunitas siap kamusna dibaca di halaman LKS di halaman 3 sareng 4. Terus dirangkum naon anu katangkep dina materi halaman 3. Nah, tidak heulang Jawa tadi dina di LKS di halaman 3 eta bahasa Latina teh Speciatus Bartelsi. Eta bahasa asingna anu cek urang mah. Ukuranna teh panjangna 61 cm. Terus ciri-ciri buluna teh warna coklat kolot. Anggota keluargi Acidipteridae. Nah, terus ciri nu paling utama eta kuncungna teh panjang. Mun ari kuncung teh jambul nu aya di leuweureuh mastaka atau di atas kepala. Nah, bulu dina hulu sareng beuheung eta gomjok. Gomjok teh artina teh loba atawa seueur. Sasatuan endemik ieu teh ayana di leuweung-leuweung tropis khususna di Pulau Jawa. Ada aranana nyaeta kadal, lalai sareng mamalia. Naon aya di lalai teh? Lalai teh artina teh kelelawar anu leutik ya. Ai mamalia mah terang ngaranna artina mamalia. Ya. Nah, terus tina populasina ge ngan tibang aya 600 deui. Pamana sesana? Kasesana teh diboro ku pemburu. Heulang Jawa asup kana kategori kaancam tungtur. Naon artina tungtur? Tungtur teh artina teh musnah. Jadi hewan anu di atawa kedah dilindungi. Kesatuan ieu teh dilindungi ku konservasi dunia PBB. Nah, PBB teh artina Persatuan Bangsa-Bangsa lain sanes pasukan baris berbaris.
Jawa teh di mana wae ayana. Lihat di gambar di darat di dua provinsi nyata kayak di provinsi Banten, yang kedua jeung provinsi Jawa Barat. Nyata Sumber teh di leuweung-leuweung di antarana hiji di Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, kedua di Gunung Asupan, katilu aya di Gunung Karang, terus aya di Gunung Halimun Jawa Barat ya. Terus kelima aya di Gunung Masigit Jawa Barat ternyata ayana di Padalarang. Gunung Gede Pangrango ternyata ayana di perbatasan tilu kabupaten, Kabupaten Bogor, Cianjur, sareng Sukabumi jeung sajabana. Ieu teh seueur ya. Jadi banyak orang Jawa teh seueur di leuweung-leuweung atau di gunung-gunung aya di Jawa Barat. Ieu cibang aya nuliskeun tibang aya sababaraha contoh. Nah, Lang Jawa teh ieu teh mangrupakeun lambang negara urang sadaya ya. Negara urang eta negara Indonesia anu disebut teh Manuk Garuda. Soalnya dina Kepres nomor 4 tahun 93 ieu dijentrekeun bah Lang Jawa teh jadi simbol satwa langka Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.